tapi maksakeun we gitu. Tapi maksakeun we ngaji. Kada meureun mun ngitung kana syariat di alam dunia mah moal aya jalma anu teu boga karieuh gitu. Moal aya jalma anu teu boga kasibukan. Nu nganggur geus eta sibukna nganggur manehna mah gitu. Nu nganggur mah kasibukan eta sibukna nganggur mah. Jadi pasti jalma pasti boga urusan nah gitu. Tapi geuningan si itu ge sarua boga pamajikan, si itu ge sarua boga budak, tapi nanya kaburu si eta mah ngaji ai urang henteu gitu. Padahal si itu mah gaweana ge teu pikeun ka 12 jam, urang mah dah henteu, aya waktu gitu. Nah urang henteu. Tah mudah-mudahan sabadana urang ngadenge hadis ieu mah gitu, urang teh leuwih syukuran di mana-mana urang loba kariweuh, tapi urang masih keneh kaburu ngaji. Ka mana we gitu ngaji mah lesing maksudna teu ka dieu wae. Urang teh husnudon meureun nu teu datang ka dieu ngajina ka mana we gitu. Pokona mah dimanfaatkeun, aya lah waktu gitu nya. Teu kaburu kan ayeuna mah difasilitasi ku para ulama. Bisi aya nu teu kaburu unggal poe, aya anu saminggu sakali. Itu nya pangajian mingguan gitu. Eta teh kanyaah para ulama. Aya alusna mah unggal poe memang. Kanyaah para ulama bisi nyaah ka umat, bisi rugi engke di akhiratna. Saminggu sakali cenah bisi saminggu sakali mah teu kaburu. Aya anu bulanan pengajian bulanan gitu. Ngan aya mang tahun-tahun mah teu asa kacida we nya sibuk sataun nya. Urang mah aduh riweuh sataun teh teu eureun-eureun mah nya eueuh jelema riweuh sataun we. Pasti we aya waktu nyalesena gitu. Tah manfaatkeun waktu nyalese sok sanajan teu lila sajam, 2 jam gitu, teu setengah jam. Dina raraga nyiar ilmu. Supaya urang naon dina hadis ieu mah supaya urang henteu jadi jalma-jalma anu rugi engke di yaumil kiamah. Yaumil kiamah atuh urang dibere modal nu sarua nah si eta mah untungna